Yuyus teh milarian be Yuyus ya. Saurna teh tos emam di Yuyus teh karacunan. BAB nage mani tilu rupa. Maksudnya tilu rupa. Kela Isma dan nembe apa laman aya BAB tilu rupa. Mun Yus aya tilu rupa, kahiji sengkil, kadua mencret, katilu ngarayas. Aduh, Isma nembe terang lamun BAB aya keluarga teh. Sengkil, mencret, ngarayas. Mun Yus saurna teh Om Ius cerek nuntut sia peda karacunan. Kela beb asa teu masuk akal. Teu pira emam lauk asin jeung goreng ketan wae nepi ka BAB kitu. Teu ngarti Yuyus mah. Muhun pugu mata kaharti tepi emam goreng ketan sareng lauk asin bae nepi ka BAB kitu. Nyamun tina tah lamun misalkan Om Iusna emam anu pedes-pedes tah eta nembe kahartos. Yuyus tina rek ngepoan Yuyus ayeuna Yuyus kerja ke saha. Aya pokona mah beb. Tapi jadian mah acan, tapi kuyus teh masih dipertimbangkan gitu. Ih, lain enggal jadian Yuyus mah lebih cepat lebih baik daripada Tina nembe putus sareng Aririn. Sabar ya beb. Yuyus teh resep nama, tapi teresep nate ka masa laluna. Masa laluna kunaon kitu? Pak Boylen. Ih asli ieu mah pamaget ieu mah teu pak boy teu, tapi masa laluna teh Ngisinkeun kumaha sok sebutkeun ka tina mah sapertos ka saha bae. Jadi masa laluna teh si dia teh pas SD na pernah disebut si pelor. Lah, pelor maksudna naon, Yus? Jadi pelor teh nyelemple molor. Jadi sok sare bae teh kitu piisineun pisan. Lah, Yuyus teu naon kan eta mah masa lalu, ayeuna mah kan tos sangra. Mun sih ayeuna mah tos teu sare-sare deui. Ayeuna mah malah jadi sabalikna begadang wae orangna teh. Muhun Yus teu aneh pamaget mah begadang bae. Tos teu aneh Yus, pasti mah lain game online. Tina apa teu artina begadang? Begadang mah awak kuru kurang madang. Sanes Tina, begadang. Beneran gak ada rasa sayang. Ku coba melupakan, tetapi ku tak bisa. Ku coba untuk hiraukan, ku malah tambah sayang. Engkau yang ku rindukan, kini dimilik orang. Meski kau telah menghilang, ku di sini kan tetap sayang. Tina tos nonton Yus bade uihnya. Muhun tina ge bade uwi di bumi seusehan masih seueur. Entosnya Yus, yuk. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan-jalan ke Blitar. Cakep. Uihna jalan Imah Mang Soleh. Cakep. Jadi anak harus rajin belajar. Cakep. Biar jadi anak yang soleh. Jalan-jalan ke Majalengka. Cakep. Pulangnya jalan Purbalingga. Cakep. Insya Allah saya baik anaknya Cakep. dan pasti bikin bangga orang tua. Saya memang bukan ahli mesin. Cakep. Saya juga bukan ahli kedokteran. Cakep. Insya Allah saya anak yang rajin. Cakep. Semoga di masa depan jadi hafiz Quran. Jalan-jalan ke Surakarta. Cakep. Di Surakarta aya orang Jakarta. Cakep. Jangan suka melawan ke orang tua. Cakep. Bila tidak mau masuk neraka. Pergi ke pasar membeli beras. Cakep. Di pasarnya ketemu uancos. Cakep.
Jadi anak jangan suka malas. Cakep. Nanti kamu tidak naik kelas. Jalan-jalan ke Pirang Sari. Cakep. Pulangnya jalan ke Kertajati. Cakep. Anak harus rajin mengaji. Cakep. Buat bekal di akhirat nanti. Saya memang bukan orang berpangkat. Cakep. Tapi saya baik anaknya. Cakep. Dari kecil harus dibiasakan sholat. Cakep. Bila sudah besar jadi terbiasa jalan-jalan ke biawak. Cakep. Di samping tukang cukur ada yang jualan nasgor. Cakep. Pakai acar timun, pakai uyah bawang. Cakep. Dimakannya sama teman-teman. Cakep. Enak. Ye, tamalin pantun itu mata bisaun. Rian, mana mata bisaun geng pulang jadi eleh yo. Ya hampura, Wak. Gitu aing wasia. Terus kajon aing ayeuna mengaku eleh, tapi awas aing nek balas dendam. Oke, boleh. Lapor, Yuyus, jangan gundah gulana. Desa Pasiripis aman, sentosa, sejahtera, kasadayana. Ah, itu Om Iwan, orang ngefans pisan ke Om Iwan. Soalnya jarang-jarang ayah pemuda anu rajin, anu ikhlas tanpa dibayar. Siap. Om Iwan, saking Yuyus ngefans ke Om Iwan. Yuyus nuhunkeun tanda tangan sih. Boleh dengan senang hati. Ini Teh Yuyus sudah. Ye, nuhnya Om Iwan. Lah, Om Iwan, nu leres bae ieu tanda tangan tak ceplok endog. Mau ceplok endog, mau tanda tangan terserah. Yang penting hati Teh Yuyus senang. Maaf Teh Yuyus, tapi lain kali jangan panggil saya Om. Tapi Kak Roma. Siap, Kak. Nu penting sehat-sehat terusnya supaya Pasiripis aman. Saya ucapkan terima kasih Teh Yuyus. Iwang, dan kita elah ku urangnya. Namun golongan urang mah mantap. Iwang, hiji tambah hiji sabaraha. Bari basa. Tolong dong pertanyaannya yang berkelas. Geus pokona mah Iwang, hiji tambah hiji sabaraha? Ya 2. Hiji tambah hiji 2. Lamun geus bisa ngaji, tangtu bisa ngadoa. 2 tambah 2 sabaraha? 4. 2 tambah 2 4. Lamun geus bisa ngadoa, nya menang barakat. 4 tambah 4 sabaraha Iwang? 8 anjir. Lamun geus menang berkat, haran baralik. Nah Iwang, kamu ditinggalkan hari kemana? Nak pondok uwih nak neangan berkat. Aduhnya si Iwong, ai di baturan miang sok tejaben. Om Iwan, kertugas. Jangan sekali-sekali panggil saya Om. Nyaho karomalen. Bukan Karoma, tetapi kangen. 1 2 3 4. Musik.
kahiji sengkil, kadua mencret. SD nate pernah jadi masa lalu nate soalnya jarang-jarang aya pemuda anu rajin anu ikhlas tanpa dibayar. Wow. Wow. Nice. Yuk, siap. Yuk. Sip. La 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 la.